Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بسم
tulis Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassirul ayati liqaumin Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat. Al-ayah Allahu a'lam bi-muradihi. Qul bejakeun kajen kasep Muhammad ka jalma-jalma kafir. Man harrama zinatallahi mana risaha jalma eta harrama anu ngaharamkeun ieu jalma zinatallahi kana pirang-pirang papais ka Gusti Allah. Allati zinah akhraja anu ngaluarkeun Gusti Allah di ibadihi ka pirang-pirang hamba Gusti Allah. Saha anu ngaharamkeun perkara-perkara anu memang geus dikaluarkeun Gusti Allah jang hamba-hambana minal libas nyata tina papakaian. Saha nu ulah-ulah di baju. Ya, make jeung tawaf teu meunang di baju sagala rupa. Dengan alasan ari baju teh pernah dipakai maksiat sehingga arek manut ka Gusti Allah kudu bersih bae. Malukankeun badan kita teu dipake maksiat malukankeun bersih padahal mampu bersih kene baju jeung badanna. Badan baju mah sakali-kali dipake maksiat badan salemna. Aya ditendeuna baju bade. Nalika rek tawaf teh ulah cenah. Di baju. Saha eta ngomong gitu na nyebut aturan ti Gusti Allah sok endi dalilna. Mun aya tina Taurat, lamun aya tina Injil, lamun aya tina kitab itu sok tepong. Eueuh. Sok saha lah sok ngarang rewek. Ya aturan Gusti Allah ieu teh kuduan kieu. Endi? Na Quran, na Taurat, na Injil, eta tina naon aturan Gusti Allah teh. Wa thayyibati jeung pirang-pirang perkara enak mustalazat saha anu ngaharamkeun nu ngarareunah bina rezeki tina rezeki hakadeun mah sok bae lambe oge asal lain perkara diharamkeun Gusti Allah. Lamun eta perkara henteu diharamkeun Gusti Allah berarti walaupun eueuh keterangan anu ngahalalkeunana nu penting eueuh anu ngaharamkeun ngahalalkeun ulah eta loba eta teh anu ngaharamkeun perkara mengeunah jang lewekna dengan dalih ibadah ka Gusti dengan dalih karena aturan di Gusti Allah padahal sok bae pokona nama
Nah, asal ulah mata jadi penyakit mah habak-habak bae. Anak lu ulah teh musrifin teh ya mengalihkan tas. Dahar ayam jeung sate pun poe. Ya. Sa kahiji isi darah tinggi matak madol teh kaduaran tekor we Ngalah eueuh. ai pangala we pandangan jeung sate we Pangalah. itu bae kadang naon we mudahan bebas itu pada yakin mulai ku masalah haram dahareuna nya ai kaluwihan mah kabeh jadi adol dari mata mata darah tinggi untuk jadi penyakit mata tekorong wal hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya kil bedakeun kanjeng Rasul Muhammad hiya ari itu zinah pakaian apa arus di alam dunia terus terjibat dahareun mengalina nanti kugus kalau diciptakeun teh lilladzina amanu jalma-jalma anu arima fil hayatid dunya dina kahirupan dunya bil istiqoqi hakna teh eta teh kugus Allah diajarkeun jalma anu iman. Eta berarti jelema anu teu iman kumaha wa insyaallah fiha ghairu walaupun jalma anu teu iman sok ngiruan padahal mah bagianna. Kade mengenah mah khusus jalma anu iman ti dituna teh eta mah ngarewong jalma kafir. Ya, ngarewong. Ngiru madan teh teh ngarewong teh. Dan itu nama khusus jam-jam anu iman khalisatan dari anak mungkul khosatan tantang itu di dunia di akhirat nya di dunia mah di dunia teh eta teh nu ngarareunah kitu pakaian warna ya dahareuna di dunia kene oge teh dikhususkeun diunggulkeun jalma-jalma anu ngan ari dunia mah jalma kafir bisa kene arewong mungkin di akhirat mah khalisatan yaumil qiyamah di akhirat mah kumpul jalma iman nu ngarareunah teh itunya nu jalma teu iman mah moal bisa ngarewo di dunia keneh mah bisa ngarewo ngiluan ya ngiluan bahkan pangawogeuna pada mangilu dahar lain jang lewekna dah sagala jang jalma nu iman di alam dunia teh mandawek ngiluan pada pangawo ulah ngiluan teh ya mungkin di akhirat mah bisa ngarewo semua khusus yang jalma anu iman kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun kadzalika tanya gitu perbelakeun Gusti Allah kana perkara nu dicari nufassil perbelakeun kami al Gusti Allah al ayati kana pirang-pirang ayat baiklah bisa dari kata tafsir kami dijelaskan seperti penjelasan seperti itu liqaumin bikin kaum ya'lamuna kepada apa kaum ayat Allah tulisan sabab naun fa'inahum al-muntafiruna biha an sautungan saestuna kaum ya'lamuna eta anu manfaatkan eta ayat ari nu iya banyak tengah manfaat di ayat-ayat Allah anu diturunkan. Qul bedakeun kanjeng Rasul Muhammad innama harrama rabbi al fawahisha
Inna maharama angin pastina ngaharamkeun saha Rabbi pangan kami al-qaulisya kami saukur kapiran-piran perkara nu goreng itu ayat kabairo geusna pirang-pirang dosa gede kasina seperti zina dan sebagainya. Karena itu perkara-perkara nu diharamkeun jelas itu seperti dosa-dosa gede zina dan sebagainya. Banyak tanah perkara dohara berakhir mamin hati naik kabair atau kita fawaid wa majin perkara batona anu batin itu anu sama dari perkara naik fawaid erek keterbakan erek sesurutan dosa gede wal ithma di kana dosa-dosa gede pasien itu diharamkan Gusti Allah wal bagia jeung lacut ka manusia itu dalekat kepada manusia biar dari haki kalau tanah paham ya tanah zolim teh zolim jelema itu memperlakukan jelema henteu sesuai kakuduanana sakumaha aturan agama zolim abaturnya kitu hadirnya sarua itu boga awak tadina Gusti Allah tadi ajarkeun jang ibadah diaturna teh aya kalahkan teu dipake ibadah zalim ka diri teh ya eta teh diharamkeun Gusti Allah teh wa antusyriku jeung ngamusyrikeun aranya kabeh billahi ka Gusti Allah malam yunazil bi sultan maka perkara tapi nazil atau terturunkan Gusti Allah karena ia benar disyroki kalau memusyrikan ia masuk sultan karena hujah karena alasan sekarang memusyrikan padahal di mana itunya dalil wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun wa taqulu kan diharamkan Gusti Allah taqulu ya ucap aja Allah ka Gusti Allah maka perkara la ta'lamun minta ilma dan ilmu dan bihari anu mana Allah nama tengah haramkeun nginaturan sorangan tanya dan dia ngomong teh nurutkeun ti Gusti Allah padahal karangan dewe ulah sadaqallah